warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat. Tepang dari Sang Risbuana ayeuna sungkring aya di wewengkon Curug Cimanggu, Curug Cimanggu. Ayeuna urang cobian ngobrol sareng aparat tempatnya tanapi pemerintah setempat ngeunaan dia curug. Urang langsung wae ka narasumber tanapi juru caturna. Sang Bapak saha teh namina teh? Jenengan Abdi jenengan Pak Tahli sebagai pemerintah setempat RT 02 RW 11 Kampung Cimanggu Laneuh, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Tahun kemarin Di tahun yaitu curug mata selami curug mah atas Selami curug nama nanging dibuka janten tempat wisata painten tahun kemarin awitan digarap lah saha gitu. tahun kemarin 2020 di kawitan nama tahun 2020 akhir untuk tepatnya. Di kawitannya ku barudak Karang Taruna. Taruna gitu. di setempat Mohon. Acan Lebet pok Darwisnya. Darwis. Namanya Karang Taruna Hungkul painten. Karang Taruna Hungkul. Mohon. Tapi eta curug teh lebet kana wewengkon atau napi lahana teh milik pribadi atau napi masyarakat Kapali Yona tanah pribadi. sebelah Oh mohon margi da eta mah lebetna watesnya wates desa atau napi nya kampung batas kampung we lah kitu tanah kampung Cibayun sareng Cimanggu Laneuh. oh sadesa kene painten Sadesa kene. janten painten upami disebatkeun milik mah berarti milik hakulahnya milik pamarentah gitu painten dia teh bisa biasa ngaku ya gitu Wahangana gitu. terus ieu pengelolaanana tapi pengelolaan terus duikeun ka mana aya pangwangunan sarana sareng prasarana teh can Pembangunan teh acan upami saung-saung gitu ta aya gitu ta. saung-saungnya Anu icalan gitu ta. icalan mah terus aya Terus aya gitu. nanging painten ari ayeuna rame Ayeuna nuju ti iseun nanas saprak aya hujan dia corona Oh, gitu gitu. ta. mohon harapan Bapak tah salaku naon teh ketua RT nya berarti dia ngeunaan pangurang curugnya kumaha Harapan abdi mah hoyong maju lah upami aya anu na bobotohan ti payunana gitu ta. Margi ayeuna mah Karang Taruna na rada lalai gitu ta lah kumargi ti isin teh gitu ta. Jadi teu sepatos anu tihela gitu. Teu aya pengunjung aya sih gitu ngan upang itu mah teu seueur gitulah aya ngalteng sok aya wae pengunjung teh jalana hoyong dibangun gitu teh lah. ya tapi harita mah atas di tiketan pennya terus aya Atas tiket tiketan, di payun mah atas di payun mah tiket. motor hungkul apa mesin motor parkir hukum parkir motor Parkir motor asup oge di tiket di 2000 tiketnya teh da di jalana kanggo eta kataenkeun jalan yang ngabalai tapi perawatan jalan jeung tempat gitu. ya tadi kalau misalnya kadikeun di handapnya kayak di tembok itu kayak intinya bangun kadinya kayak sebagian mun hujan ke depan power teh lieur pan taneunya tahanap di betonnya lieur ku tembok mah musim hujannya ti lancar mah eta payun mah teh biasa si Agustusan lah malanan Agustusan teh aya nu sanggup cenah kepala desa Cimanggu kun cenah ke dipasihan cenah 100 juta kanggo jalan cenah tapi teh acan ya buka acan keluar juga tos tahun rencana eta teh atau nya teh Agustus ya berarti eta mah lebetna kana program pengajuan program pangwangunan daerah eta lebetna janten pami tahun ayeuna di dama proposalna ka pemerintahnya panjang paling cepat oke minggu tahun payun gitu.
Ya, proposal nanti dama berenyam. Ya 100 juta mah lumayan lah cekap sih kan. Ya kanggo ngapa jalan pangitanya. Tapi teh dia 150 meter apa dulu sana teh 150 bukan kasih cair teh. Pada kabel itu ayah kabel nyenak kabel tidak di kanan ke handap Kanggo penerangan. saya ini sesaungan itu nyenak setrum ke handap Aya ke depan lama keramai pan salung aya jaya ku. Kededinya teh. Aduh, resep. Salung. Terus di kabupaten ge eta bangsa ibu-ibu PKK. Mohon. Dunia teh tahunan wah itu we nyanyi-nyanyian gitu teh. Seueur Sobat, ayeuna aya di Curug Cimanggu. Di tukang urang aya curug lumayan luhur oge endah. Asri tempatna matak tiis, matak tintrim cocok keur neangan katintriman atau istirahat oge botram oge tiasa di dieu, tiasa jujugan anyar dina liburan saatosna di Ramadan ieu. Curug Cimanggu anu ayana di Kampung Cimanggulaneuh, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Padalarang. Ditunggu tanda-tanganana di pertempatan cukup lumayan cocok keur ningkrimkeun hate, keur ningkrimkeun pikir, liburan pakancian oge ngadon botram oge rek indah hoyong jeung bisa. Sementara ieu di tempat keur dikelola ku Karang Taruna setempat. Ning dina danget ayeuna ieu ngolaan teu lumangsung lantaran salah sininya eta kayan musim hujan oge pengunjung nu aya ka dieu transportan nonton ka dieu teu seperti anu tahun-tahun kamarina saatna aya pandemi.